nu mentak lamun urang sering maca sholawat ka Kangjeng sinaran wajah urang cahayaan cahaya sholawat di akhirat geus moal hese Kangjeng Nabi ketika dek nulungan teh sebab geus aya cahayaan dina beungeutna oh iya moal kaliru Kangjeng Nabi kajen teuing urang ieu ngomongkeun Muhammad Kangjeng Nabi ka sia Muhammadan cahayaan ya syarat salah puasa 4 perkara nomor kahiji beragama Islam nomor kedua Islam teh artina percaya ka pangeran Allah percaya ka Kangjeng Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam percaya ke Allah sebagai pangeran mengucapkan la ilaha illallah tapi terpercaya karena karasulan Kangjeng Nabi henteu dibarengkeun jeung Muhammadur Rasulullah teu jadi imanna kajentingna la ilaha illallah percaya pangeran teh Allah tapi teu iman ka Kangjeng sebagai Rasulullah henteu dilempengkeun la ilaha illallah Muhammadur teu percayanya dah ka Kangjeng Nabi sebagai Rasul sadajan percaya ka pangeran Allah tetep can iman teh kos kitu teh luhur amat Kangjeng make dideretkeun jeung Gusti Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah luhur amat eta kaluhuranana sampaikeun ka teu sampurna seseorang iman ka Allah tanpa iman ka Kangjeng Nabi bau pohara amat Kangjeng nu mentak lamun urang sering maca sholawat ka Kangjeng sinaran wajah urang cahayaan cahaya sholawat di akhirat geus moal hese Kangjeng Nabi ketika dek nulungan teh sebab geus aya cahayaan dina beungeutna oh iya moal kaliru Kangjeng Nabi kajen teuing urang ieu ngomongkeun Muhammad Kangjeng Nabi ka sia Muhammadan cahayaan ya kunaon sok buludan sia eta nyumbang apa nyokot berkat jika kula nyumbang pan sinaran nyokot berkat gak aya dibagi ku panitia mah sia mah malingnya sangaran sia tuh lain aing teh nyebut berarti loba nu tersebut ka sia tah teu hiji agama Islam nomor kedua wa aqlun boga akal yakni tamyiz di satu nu edan teu kudu puasa di Indonesia mah jarago jasa sekaligus loba jasa nu edan ka imah kiai-kiai beh di Bandung di Cianjur Sukabumi Tangerang Serang Bogor eta bisa dikondisikeun edan herannya berat seperti etalah percaturan jeung perputaran politik datang kanu edan dikondisikeun datang kanu edan dikondisikeun nah saha nu edana urang teu nyaho aja nu ngondisikeun saha seperti eta geus macem-macem anu dipeupuhan di Pandeglang mah ayo sia wadena beunangna ku urang Pandeglang dipeupuhan beak ku urang Pandeglang bawa ka polsek eta di Pandeglang mun di Tangerang mah di rantai ujana di paehan di Tangerang mah urang ka dikira kajawaraan ayana di Pandeglang nu sok maehan urang Tangerang sial ta Tangerang kajawaraan mah elmuna mah meunang nyokot di Pandeglang aya nu jadi jawara di Tanjung Priuk emang urang mana aya nu jadi jawara di Induk baheula di Jakarta emang urang mana benteng anu ngacak-ngacak Karawang emang urang mana dongengnya urang Pandeglang joget di Karawang tapi urang Tangerang urang Karawang dibawaan ka urang ka Tangerang ka dia di Karawang teh hubungan bilateralna geus jadi kajen teuing nu kolot ceurik ya teh didenge geus puguh mobil mah dijual buruan dijual eta kan jawara ngaran nu geus jawara di Pandeglang mah jawara masih sholat kan di Tangerang mah anti sholat jadi berarti kan di Tangerang mah main orang Tangerang mah ilmu menang ti Pandeglang menang ti Kulon di Pandeglang mah jawara sholat kan kecil jawara sholat mah tuh di Tangerang mah geus teu nyaho sholat teh nyaho naon
Tangerang jadi jasa ngajawarana emang kumaha gitu. Orang Pandeglang mah boga ilmu doang, tapi ngalaksanakeun mah henteu. Tapi lamun geus gerak urang Tangerang, beak ujianna. Eta kos kitu Tangerang sableng. Sableng ya, tapi lamun geus-geusan ngajawarana, jadi imam masjid. Siapa Tangerang kos gitu? Ayo. Ulah lamun nyaritakeun seputar kejawaraan Tangerang, nyaho jasa. Diaduna orang Tangerang jeung orang Pandeglang diadu nyaho kan moal dibejakeun anu jadi jawara di ditu di Tanjung Priuk di induk dan urang Tangerang kabeh tah eta pokona asal geus make gelang bahar di katuhu lain deui gagal bahar teh kan ulah salah aya nu dipake di kenca aya dipake katuhu eta teh nilaina lain cuma sia betul nyaho jawara gede ilmu kajawaran dipakena mun urang deuleu gelang bahar dipakena kenca apa katuhu dideuleuh lah kuret kenca kana ya weuna naon tapi lamun geus dikatuhu lain deui wah tah urang Tangerang we katuhu makan emang naon tanda nang tangan jeung eueuh kasieun katuhu udah nuturkeun sia ka dipake katuhu anu nyoba deui jago henteu sia tengkreng dong iyo parek uka bisa awas ulah teman salah sahiji rahasia kajawaran teman aya kene eta karak nomor 1 dan selanjutnya mantak ditinggali Tangerang ulah sambarang nu gerak Tangerang tuh ieu carita kajawaraan nu ngaramekeun Banten mah urang Tangerang di mana aya keliningan di Pandeglang tek ceuli datang ke bebeakan malah aya moal urang Tangerang urang Pandeglang urang Serang datang ke bebeakan jaipongan keliningan moal aya moal jana mah perhitungan atuh jawara make perhitungan kana can asa tapi urang Tangerang geus bangke hayo beak nyana mah balik make kolor ya ulah salah tolol orang Tangerang mah goblok sebenarnya mah teu boga perhitungan ngan geus kos kitu kita karakter hese dirobahna tuh karakter kos kitu mah geus antepkeun engke ge eureun sorangan tapi kula muji syukur ka Gusti Allah kurang kumaha gedena jawara nu ngaran Kimol tetapi ujungna mah ka Mekah Mang Haji Mulmantara di dieu. Wah tuh kurang kumaha bawa kumis segede tai. Atuh jelema teh kudu gelut ku pamulman mah asal dideuleukeun bae ge ngarupuyu. Atuh ku kumis bae eleh bae jelema mah ku kumis mah. Tapi akhir hayatna ka Mekah heula. Juga dia berjamaah jeung kula. Itu jawara Tangerang mah. Kurang kumaha. Itu tuh nu urang itu teh sa Lurah Dasri. Tuh kan nama sahau kadua gaplok. Ayo berarti kan gagah tapi akhir hayatna ya Allah itu masjid hampir dijual punya jadi imam maksudnya jadi imam tah sok jawara imam belah dia baik komo belah ditu kula nyaho belah ditueun Kimol tak kula nyaho dongeng na nyaraho kula sok nalungtik dongeng nyaraho kajawaraan teh oh kos tapi akhir hayatna hampir husnul khotimah. Nah, berarti kan loba kiai nu ngadoakeun ka jawara. Di Tangerang mah kiai teh ngadoakeun ka jawara, kajeun geus kitu kajeun ke mudah-mudahan husnul khotimah nu mantap. Moal aya di nagara mana Serang Pandeglang kiai ngahiji jeung jawara moal aya. Cirikeun di Pandeglang kiai-kiai jawara-jawara. Cirikeun di Serang kiai-kiai jawara-jawara. Rengkas betung. Tapi di Tangerang mah model kiai jeung jawara ngahiji. Sebab naon kiaina ngadoakeun ka jawara mah tak akhir hayatna husnul khotimah pan eta nu penting namanya eta. Dak lamun aya kiai digalakan ku saha bae jawara mundur ka kiai aing dihareup kos kieu mah. Itu jawara di Tangerang mah tak kos kitu tah padahal wawah henteu naon henteu. Ai sia saha ulah loba omong geus pokona mah. Kiai mah geus ulah katol aing ya. Ya tuh kula sorangan pernah kita dihadang ku jelema loba. Wot, aya jawara tong. Mengur kiai sih. Enggak.
Jawara Tangerang mah kos itu. Geus aing mah ngaji tilok naon tilok paeh aing mah ya. Sia Tangerang mah kos kitu. Adak azwa lamun geus dipencet kenop di Tangerang, karak hudang. Ngan tilok rame-rame. Kalaunan. Geus kos kitu gaya-gaya hirup. Nomor kedua wa aklun gak akal tamizun geus nu edan budak leutik can kewajiban puasa geus bisi aya jelema kolot teu puasa edan berarti atawa ieu guer mumayyiz berarti orok eta ke bisi aya bulan Ramadan jangan ngarokok padahal kolot eta teh ulah digeunggeurekeun orok eta berarti orok ciomas orang ciomas bagi sambal sial itu lain sambal bae nyandung ge beukieun orok ciomas eta ne wanika minnahu haidin suci tina sabangsa haid nipas wa ilmin jeung nyaho wa ilmun jeung nyaho bikaunil waqti qabilan lisaum bahwa waktu teh narima kada dilaksanakeun puasa lain hari lebaran lain hari tasyrik lain hari-hari nu diharamkeun ngalaksanakeun puasa. Aye kudu nyaho urang hiji agama Islam, dua berakal, tilu suci tidak haid jeung nifas berarti wanita. Lalaki mah tilok haid. Kula mah sok inget bae dongeng teh kula teh sok didongeng eta mah lain dongeng si asli. Itu mah dak didongeng-dongeng bari ngaji kita mah lain dongeng asli kula sorangan. Kula sorangan. Bulan keur saya ngahiji kene di dieu jeung abah tah di dieu tangkal balingbing tah di dieu kursi di hadapna haju aya tamu terus kukula pamajikanana dititah salat pas asar ibu kalau mau salat aja oh saya katanya lagi men oh iya Pak kita salat sama saya lagi men juga atuh kula teu husu tah poe eta kula salat atuh aing iya lalaki men tolol cek men naon meureun eta wa asli da teh kakuari teu poho-poho sial teh lalaki men goblok nongtot bool meureun liqaun billahi haidin suci tidak sabangsa haid jeung dipas lalaki mah tilok haid bahasana men tilok aya ge tamu teh hiji doang teh bahasa dunia si eta menjana ge meureun aya geus mah di jalan isin mereka kulanya atuh meureun ngobrol aya tadi lu emang men iya emang men apa men mah haid ih gua bilang sama kiai lagi men aya we masyaallah eta sebenarnya teu nyaho ka bahasa teu nyaho eta kajen kuku bage eta tamu teh meureun lah sakurang sewan nyaho kampung Melayu teh teu nyaho men cekna men naon meureun jeung kudu nyaho bahwa poe eta teh narima kana dilaksanakeun puasa yakni lain hari raya lain hari tasyrik. Di Indonesia mah model puasa-puasa anu buka-buka di Indonesia mah kos kitu tah. Pernah terjadi seperti eta. Mudah-mudahan kaharupna ulah terjadi pas saling singan. Ulah terjadi perbedaan. Ja bakal akur antara hisab jeung ru'yat bakal akur. Ulah mempertahankeun derajat sebab ayana derajat teh jang ru'yat ketika geus ru'yat derajat berhilang geus selesai ya masalahna geus nembrak teu kudu dibacakeun dina kitab syurutu wujubihi khamsatu asya syarat wajibna puasa aya 5 mereka hiji Islam
beragama Islam. Jelas. Merkedua taklifun, kataklif mukallaf berarti yakni bulugun wa aql. Jadi can kewajiban budak letik mah, can kewajiban atau teu kewajiban nu edan mah teu kewajiban puasa mugba'aleh, teu kewajiban puasa sakrat, nu mabok teu wajib puasa lantaran kudu taklif. Jelema-jelema nu tadi dicaritakeun makan guer mukallaf lantaran akalna rusak. Urang dibedakeun jeung hewan-hewan nu sejen teh ku akal. Insan hayawan, bakor hayawan, jamus hayawan, hayawan sarua. Hayawan mah jinis cek aliman teh. Kuliun makulun ala katsirina mukhtalifina bil hagai fi jawabi ma huwal jamus, jawab hayawan. Ma huwal bakor, jawab hayawan. Ma huwal jamal, jawab hayawan. Ma huwal insan, jawab hayawan. Ngaranna jinis cek ahli mantek manukos kitu teh perlu ayana fasol. Ai himar hayawan naon? Oh himar mah hayawanun nahikun. Tuh kan. Ari kuda naon paros mah hayawanun sohilun. Tuh kan. Ari insan mah hayawanun nafikun. Natik mudrikun idrokan kasiron, artinya berpikir. Manusia adalah hewan berpikir adalah mencari jawaban, atau bertanya adalah mencari jawaban adalah mencari kebenaran. Geus manusia eta hewan pencari kebenaran, sedangkan kebenaran eta kebenaran kabeh ge ngaku bener cak Imam Qutburuzi dina Syamsiah, balil insanul wahid yunakidu nafsahu fi waqtain. Saurang bae ge engke beda-beda, isuk-isuk mah hudang hes hayang ngopi. Nyana keneh tah. Beurang saeutik panas hayang es. Tuh kan? Rada beurangan deui geus hayang dahar. Tuh kan? Mantes dohor hayang ngadahar mie ayam. Nah baso datang ka jam 3 hayang dahar deui. Anu tadi keur isuk-isuk mah dahar teh jeung tauco. Nah sore-sore mah jeung sambal goang kan beda tah. Kahayangnya nata kahayangna peuting tah peuting hayang deui dahar di mun lapar goreng nasi tuh deket masjid tuh. Nasgor maksudna mantak didinya bisa ngahutang. Aja teu mayar tolol sia mah. Batik saeutik mah kan geus lain kahayang. Lain deui haji bae paneangan ka mana budak tuh kan lain. Balil insanul wahid. Nah, pencari kebenaran neangan yang bener lantaran manusia sorangan bae engke beda-beda. Kahayangna beda-beda. Nu mantap jang bener kudu diayakeun qaidah. Kudu diayakeun qaidah. Timbullah filsafat mantek. Nah, urang nyeun tarif heula kuliatul khomas kabelah ditu nanyeun dalil. Nah eta teh naon? Jang supaya bener teh ya aya qaedahan. Geus ari kabeh ge moal kaluar ti qaedah jieun ku urang qaedahna. Datang ka kiamat. Ieu mubtada mah diqaedahkeun wajib kudu rofa. Moal aya mubtada nasab moal aya. Kullu mubtada'i fa huwa marfu. Setiap mubtada eta pasti rofa tah eta ngaranna qaedah. Kos kitu teh. Terus fa'il terus eta qaedah nahwiyah tah maka ditu ge qaedah fiqhiyah ka ditu na. Make qaedah na ieu nagara ge pa bener-bener. Pa bener-bener jacak ulama kuari. Ayo nomor 1 ngaku mengklaim menang, nomor 2 mengklaim menang. Ieu atuh angsongkeun ka qaedah coba. Ku ahli ngaji mah teh kos kitu teh nanaonan sih. Jageus aya qaedahan. Kembalikan atuh ka qaedah. Ayo coba ka qaedahna kumaha tah. Atuh engkeuna presidenna jadi 2. Ayo, presiden yang nomor 1 sana. Presiden nomor 2 CD. Oh, udah. Masya Allah. Kula mah sedih ngadengen ini di Lampung.
Pak Prabowo kalau di sana nggak diterima udah jadi presiden di Lampung aja. Nah. Ini goblok dah. Presiden mah hiji Beni. Aduh, si Neni blon dah. Tah, ieu kan kok edah ngaranna. Kok edah. Ngan encan insyaallah. Tetap di Indonesia mah manusiana piawai, rendah hati. Manusiana sopan santun, manusiana penuh dedikasi. Tenang. Geus urang kudu tenang atuh urang tugas urang masa pirangan milih doang. Ada umur jadi presiden mah tungke saha bae, masalah. Atuh kira-kira bermasalah kumaha ente ieu mah teu ulah aya masalah beulanan. Pan make heulanan. Ulah lah dek dalaodan ya urang Pak presiden saha bae wae dagang toge mah dagang toge deui. Sugan ku sebab urang presidenna ganti aja dihuapan dah henteu. Sugan teh lain kitu cenah kitu sia mah sok lain kitu. Teu lain kitu cenah kiai kumaha tuh? Lah henteu lah kieu bebana. Tailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perlu kaidah nu mentak ayalah kitab fikih. Kurang geus dikoedah-koedahkeun ku ahlina meunang nyokot ti Al-Qur'an, Bukhari, Muslim, jagona Imam Syafi'i, jagona Imam Hanafi, jagona Imam Hambali, jagona eta bae mazhabul arba'ah ulah kaluar ti dinya nyana nu geus ngoedahkeun. Lamun urang teu make eta bakalna pimplan, teu berkoedah. Atuh teu berkoedah mah moal nyaho bener. Kadang kieu, kadang kitu, kadang kieu, kadang kitu. Nah, ngaheum-heum ayat suci Al-Qur'anul Karim kudu jitu alatna. Kudu geus menguasai di luar kepala, minimal 12 pan minimal. Teu mah keur carita bahwa syarat wajibna puasa taya 5 nomor kahiji Islam, nomor kaduana taklif. Nomor katiluna ieu tokoh kuat ngalaksanakeun puasana. Lamun teu kuat ngalaksanakeun puasa gara-gara kakolotan umurna geus 70 80 90 100. Tapi loba nu 70 80 mah kuat keneh 90 kolot geus teu kuat ngalaksanakeun puasa. Agama Islam ampang. Bu'istu bil hadifiyatis sama. Sia umur sabaraha? 90 jakeuna teh. Kok nyaho umur 90 emang waktu lahirnya tahun sabaraha? Pas eneng ngajuru hari teh. Siapa? Eneng nu mana? Eta we pas harita abah boga kebo aju ngajuru tah pas poe eta cenah urang lahir. Tahun sabaraha eta? Tanyakeun mah ka eneng enggak ditu. Wah, ya budak blon ya. Tah eta kalau teu heula mah kos kitu dah. Nah iya jelema umurnya 90 aja teu kuat jadi puasa ya kudu puasa wes atau gering anu parah sehingga yubi tayamum anu ngamenangkeun tayamum berarti parah urang kan mun puriang terus bae salat bah satungtung pikiran normal salat bae wudu teu meunang ku dokter lantaran aya panyakitan tayamum tah berarti parah. Nah penyakit geus parah tayamum berarti kan geuringna geus parah tak eta teu kuatkeun puasa teu kudu puasa teu kudu puasa cenah kula kiai boga penyakit mah wajib teu puasa mahna geus parah lain parah-parah deui cenah kula geus aduh masyaallah teu kuat iya teu kudu puasa teu kudu atuh kitu mah geus tanggung jawab kiai di akhiratnya ge goblok sih rarasaan siapa kalau ulah kain jaing dulu sia kekaleyangan bae kula mah cenah teh asal dieusian ku roti mah cager tapi lamun teu dieusian mah kula mah muriang tah muriang nu kos kitu mah encan wayah ninggalkeun puasa dicoba heula sia lamun terus bae puasa sadajan teu ngadahar roti atau nasi goreng datang ka kumaha sebab jaduk waing kadeuleu mah siapa kekaleyangan bae atuh teu kekaleyangan kumaha kumaha ngojek atuh teu kekaleyangan berarti sia kuat kan gojek kuat tapi kula lamun teu dahar heula teu kuat gojek lain urusan ieu urusan gojek mah sia kuat hirup teu urusan gojek mah teu lain deui kula mah lamun teu dahar roti teu kuat tah ngojek tapi lamun ngadahar roti kuat tah ngojek lain urusan ngojek puasa mah
siapa moal datang ka magrib pun puasa kuat henteu maksudna kekuatan etalah nu kudu diuji ulah junjadakeun ka kiai kiai kula mah moal puasanya ke tanggung jawab dosana je tolol bare tah ieu kudu itoko kesimpulanna mah kudu kuat ngalaksanakeun puasana andai kata teu kuat bebeneran teu kuat dirasakan kurang lamun urang puasa teh haju ngaguling ngajoprak Allah teu nitah model kos kitu nitah ngalaksanakeun pengabdian ka Gusti Allah teh diukur ku kakuatan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha henteu nitah Gusti Allah ka hiji jelema ngaksakeun ibadah kecuali sakuat manehanana nu kuat karak ngalaksanakeun teu kuat ulah hampang laceun urang mah deuk ngalaksanakeun deuk nyebut teu kuat bae los engke tanggung jawab di akhirat di dunia mah biasa bae aduh kula mah hampura teu kuat cenah ieu puasa teh aduh ngaroko bae terus bae aya teh sabodoh urusan di dinya teh mah urusan kuat jeung teu kuat mah itu kon nomor kaopat nasihatun sehat nomor kelima wajib puasa teh sehat geus kanu gering mah teh diwajibkeun puasa buka masalah masyaallah asal geringna gering anu yubihu tayam parah berarti nomor kelima nah hiji Islam dua taklif tilu itoko paca kalima iqamah teu kamamana cicing di imah teu musafir wajib tah puasa kawajiban puasa kumaha lamun musafir ti dieu ka Bandung Semarang Jogja Surabaya atau ka luar negeri eta aya rukhsah deuk kuat deuk henteu kurang deuk ka Jawa Timur naik pesawat sajam leuwih doang kan ka Jawa Timur haju bulan Ramadan lah moal puasa masalah rukhsah aya kamurahan syara ngan antara utamana dijelaskeun ku ulama lamun urang beberangkatan dua marhalah sama safatil qasi komo leuwih tergantung kumaha mun aya kamadaratan di diri urang utamaan keneh buka lamun teu aya kamadaratan utamaan keneh puasa kasimpulanana kuari urang di bulan Ramadan deka Bandung haju naik mobil pribadi imah numpak nage ngan teu jero imah doang langsung bro pasang AC sapira ti dieu ka Bandung atuh lamun teu bacet di Cikarang mah jangan 3 jam 2 jam lamun mobilna mobil Lexus atawa Mercy cara nu kula we kitu tah kula mana meureun tah aya mobil LGX model Haji Pendi mah kita mah datang ka Bandung teh mun berangkat jam genep datang teh jam genep isukna deui geus lain wayah dilempangkeun di tol tah mah mun kula jadi polisina ditangkap paling geus teu layak hirup lelempangan mobil kos kitu mah geus mendingan ditimbang ku Madura naik mobil blek langsung sapira ka Bandung tah aya henteu ka madaratan teu aya utamaan keneh puasa eueuh teu ka madaratan sapira naik di hareupeun imah berangkat set turun di ditu di hareupeun imah di deuk madarat kumaha jauh ka madaratan aju sakedeung ti dieu ka Bandung mah lamun teu macet mah lah 2 jam 1 jam setengah bisa lamun anu hebat mah lamun keur normal-normalna 3 jam Bandung macet tergantung sama macetna tuh nah kuari lamun orang naik mobil bus ke Bandung naik mobilnya lain mobil patas mobil ekonomi gitu kan asal datang ke Bogor kiri tarik datang pengkolan aya
kiri sewa 2 turun tarik uyang aing jalan dulu aduh iya datang ke Bandung dari Subrak datang ke Bogor ngetem aduh tukang rujak naik rujak ayo makasih bulan Ramadan goblok biasa nu ngarokok geus ambal aya di jero beus punten sagala tolol puntennya abdi bari ngarokok atuh teh kudu punten goblok sia jai hayang aduh teh laku naik bus bahkan kos kitu teh angel nah lontong nama rujak onam teh hayang lontong aya gorenganana ya aya gorenganana haneut aduh ayo mama nyekel kana beuteung ka dia aduh nah ieu mah madarat ieu mah darat ieu mah nah eta mendingan buka bae geus madarat eta mah kos kitu mah teh teu kuat puyeng puluh ti dia haseup jadi tu haseup jadi lontong teh macem-macem geus mendingan nyekel mik di hareup mana mik supir mana konektor mana miknya mau apa saya mau beritain semuanya buka sia cek konektor atuh teu kudu beja geus buka kabeh goblok tinggal sia doang madarat eta mah kos kitu mah teu kuat datang ke Bandung bawa silaka ieu mah ngusruk datang ke Bandung buka sama madarat sama kos kitu mah jadi tergantung kumaha situasi berarti ika urang eueuh ka madaratan mendingan puasa ketika aya kabahayaan kamadaratan berbagai-bagai kamadaratan buka ini cerita Abdolan kene buka daripada mempertahankan sebab datang ka dituna geus moal beres teh kos kitu puas tapi lamun urang na teger moal ngan di busna kudu hees jana kudu mesenna korsina teh nu 3 teh sorangan atuh meunang ieu bejakeun ka konektor ini 3 orang saya bayar semua emang kenapa saya mau tidur iya ini kan bulan Ramadan bulan suci Ramadan saya ini puasa saya mau tidur udah nggak sih teh guys aya tukang naon geus teu kadenge gujana gorenganan bari kieu bari dahar ngana wah leuwih parah beja mah puasa teu kos tukang ngangon baheula tukang ngangon kos gitu tukang ngangon balik ngangon teh jararajag tuh tukang ngangon embe tukang ngangon kebo bagon jagia gorenganan masya Allah bari kieu bari di luhur kebo teh geus da pokona mah pengalaman baheula keur ngangon teh nomor kahiji agamana Islam 2 taklif 3 ittaqah 4 5 iqamah geus lamun teu iqamah kaya ning jalan-jalan tadi musafir keberangkatan ziarah dan lain sebagainya tergantung kumaha situasina kumaha lamun jelema memang di jalan bae kaya ning supir nyana mah pan teu eureun emang maisahna teh di dinya supir kontainer supir truk supir angkot supir bus dan lain-lain sebagainya atau supir pabrik emangnya nama digawena di dinya jeung bisana teh ngan eta-etana mun teu nyupiran atuh pemasukan jadi berarti jana mah ieu hirup teh jadi supir ai jadi supir bahkan di jalan terus jalan-jalan ta eta kumaha ta apakah menang apa henteu buka wa yustasna min dzalik mudimus safar fala yubahu lahul fitr dikecualikeun jelema anu terus-terusan beberangkatan kaya ning supir sebab pagaweana di dinya nya nama mun henteu di dinya teu boga maisah jeung eueuh waktu selain daripada nyupiran eueuh deui kegiatan selain daripada nyupiran teu meunang buka neukir hakodona janya nama terus bae cenah aing mah jadi supir beberangkatan pan meunang cenah dina kitab bikin ge soekeun habak sungutna siang aja na bari hees meureun tuh meunang sot teh adawan urang meunang deuk ka Bandung ka Surabaya ka mana leuleumpang di bulan Ramadan buka
di lain bulan eta kan aya jang kodo ai emangnya nama pagaweana nyupiran dikira kodona ayo di bulan Ramadan aing mah cenah di jalan musafir ya teh sia dikira eureuna engke cenah akhir hayat bulan Sawal nyupiran bulan Hafid nyupiran haji nyupiran dikira kodona waktu jang kodo teu meunang teh mah kudu puasa bae kudu puasa bae kecuali nyana aya cutina Ramadan, Syawal, Hafid, Haji, Muharram, eureun ka sabulan atau 2 bulan. Aya jang kodo, masalah tah di bulan Ramadan ulah puasa lantaran boga kegiatan nyupiran ke Muharram waktu cuti sabulan nyana kodo, masalah. Ai waktu jang kodo mah teu meunang kudu terus we mudi musafar ngaranna. Tah mah atawa terus-terusan kos pembisnis. Bisnis baheula bisnis ayeuna mah jadi imah bae malah teu ka mana bisnis ayeuna mah. Bisnis ayeuna mah geus mendingan HSB di imah HPB ampalayahkeun di dieu. Oh iya. Oh di Amerika ya. Oh iya. Oh iya ya. Oh iya udah. Tanya ku babaturana apa itu? Senjata mau dijual. Oh iya. Berapa ya? Sekitar 70 T. Oh ya udah. Tah. Batur mah bisnis kok tuh. Oh dari Jerman iya. Hai ya obat. Obat apa? Obat mabok. Oh di Belanda kadang-kadang 2 kan gitu. Tilu diirung hiji. Eta bisnis hebat. Imah bae. Di imah geus ti ka mana kuari mah geus masyaallah. Anu diceritakan ku Gus Dur, kita belum siap bangsa Indonesia untuk menghadapi era globalisasi. Nanti setelah dirasakan oleh bangsa Indonesia apa nih? Nanti akan bisa kita lihat di mancanegara yang dikhawatirkan anak sebelum sekolah dan ketika sekolah SD. Nanti akan mengurangi kepinteran. Kuari terjadi. Nah, anu diucapkeun ku Gus Dur, belum siap bangsa kita. Atuh kuari mah udang es. Cile segede polecak ini. Deres budak laki-laki. Teku galedeg gitu. Laki-laki goblok tolol. Bolon. Eta bisnis bener karena anu geus teu ka mana gua bisnis. Ya, wow, oh ngomong geus urat ke mana. Kumaha ngaji jadi? Teu jadi. Bisnis kos kitu can orang jadi. Aing ngadengekeun sugan teh mah uang dengar boro-boro. Tekor mah lulu. Capek ngadengekeun bisnis kos. Tewara sih hargana gitu aja teh. Itu kan deal geus. Menang sajam, teu jadi sia. Eta bisnis blon gitu. Tilok Jarare Batur mah bisnis senjata Andan Kasogi bisnis senjata ketika peperangan antar negara Irak dan bisnis teh dalagan. Oh iya, obat ya RRC kirim ke Indonesia sebanyak-banyaknya. Udah biar pada mabok orang Indonesia. Kirim semua. Udah. Ini cuma ada 2 kapal, tambah lagi. Bisnis beneran teman kos gitu. Apa itu? Jenisnya apa? BK. Oh, ini ekstasi. Kirim yang banyak. Ini nanti udah nanti ada di kantong saya semua. Bisnis beneran sama kos itu. Apa ini? Karung goni berapa satunya? Ya dah, harganya berapa? Aduh, belum nyampe bos. Terjadi deh. Aduh, tau bisnis poplon lagi blon ada gitu. Bebeakan. Bisnis lain beli mobil nggak jual mobil. Iya Islamun wa taklifun wa itaqatun wa syatun wa iqamatun. Cicing anjrek teu ka mana ketika ka mana menang buka. Adapun soal keutamaanna tergantung sikon. Jelema anu selalu jalan-jalan bisnisna atawa lelempangan bae eta dipersilahkeun sarua lamun aya jang cuti ketika eueuh jang cuti
kayaning supir anu selalu nyupiran teu pernah aya cuti jang qada teh eueuh teu meunang buka tetep wajib ngalaksanakeun puasa. Arkanuhu salah satu rukun puasa tatul arkanuhu salah satu asya nomor kahiji niatun kudu niat sebab ibadah tanpa niat terjadi innamal a'malu binniyat. Imam Syafi'i nafsirana innamas sihatul a'mal binniyat kudu make niat ai mahal niat golbu hate jerah hate niat unggal penting niatna likulli yaumin fil fardhi niat unggal penting teh timimiti guru datang ke fajar terserah niat dedek jam sabaraha niat dedek jam sabaraha minimal niatan nawaitu soma godin akmal naman nawaitu soma ayat tahu akmal wa yaqul nawaitu soma godin anadai fadhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala bejakeun ka anak urang ka pamajikan urang cukup nawaitu soma godin min ramadhan cukup atawa nawaitu soma godan min ramadhan ari nu ngaraji mah bisa kukumaha bae niat kaula poe susuk dina bulan Ramadan cukup sakitu teh tapi nu sampurna mah ya nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Cenah di lembur kurang aja Ramadan masalah geus. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Ramadhani sia diki uci mah Ramadhani ya diki aing mah Ramadhana ribut gelut. Mani sidikeun maca Ramadhani jeung Ramadhana ribut bau silat kala luar tolol eta urusan maca. Nawaitu soma godin anadai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala lamun ramadhana kalillahi ta'ala ramadhana tapi lamun aya hadhihi sanatian ramadhani diidopatkeun Ramadan kana hadhihi sanati geus atuh lamun diidopatkeun mah tah leungit tah man usorpina cek ahli alfiah mah jadi berarti macana ramadhani hadhihi sanati lamun eueuh hadhihi sanatian ramadhana lillahi ta'ala tuh gitu. Itu Kang Haji mah geus salahna da kumaha ge dina salahna ge bangun henteu bae ulah ribut soal kos gitu kadang-kadang kan gua ribet teu ngaraji nahu haju nyana asa bisa bae ka jeung ngaji nahu mah ara renteng masalah sakali deui. Nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala lamun eueuh make hadis sanati tapi lamun make hadis ramadhani hadis sebab diidopatkeun tuh ya Ramadan kan hadhihi sanati diidopatkeun atuh leungit elat man usorpina sebab diidopatkeun jadi fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati pasti kudu ribut nu ribut kadang-kadang teu puasa ambung aing mah bongan Ramadan itu Ramadan jadi ribut teu puasa mending nu Ramadan ke Ramadan tapi puasa mending eta ya sekali deui abeh mantep nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala Allahu akbar. Aja takbir sholat sia kali teu beres tak kitu niatna unggal penting niatna unggal penting kumacana kulama niatan dek sakaligus bae nawaitu shauma syahri kulli niat kaula puasa sabulaneun di mazhab Syafi'i mah teu jadi tapi di mazhab Maliki mah jadi geus atuh baca ku urang beusi urang poho. Nawaitu shauma syahri kulli niat kaula puasa sabulan Ramadaneun
kabehna lillahi taala mah nakeun ka madzhaban aku geus urang niat ketika poho tak urang teu niat nah kaganjel ku eta sebab lamun teu niat teu jadi puasana mimiti urang niat wajar kadua kali masih inget keneh wajar balem katilu mah poan inget-inget urang keur di luhur beuteung kelulu jeung majikan dan wajana ge ai oregana bulan Ramadan ieu can niat tanya na bari dandet cak pamajana kapan kenalan niat oh atuh kula gereng niat naon tiga cak anak nanti teh nawa itu naon sih ta kadege di luar kos kitu ban nararandet amat sih oregana pergobo gagawe belon teu kudu dikaluarkeun sorakna di jero hate be niat mah jelema niat tapi lisan doang hate mah teu jadi sebab mahalluhal qalb di mana-mana nan sakadar lisan doang terjadi tapi lamun hate doang teu make lisan jadi ngan kurang utama nu utama nama nya lisan nya qalbu eta utama kos urang sholat henteu usul gitu mah salah jangan niat bari jero qalbu ketika urang salat Allahu akbar nu penting hate istihdor mentak urang puasa ge puasa ye la budda yastahdira haqiqatus shaum allati minal imsak allati hiyal imsak kalil bukti urang puasa nawaitu somogodin hate urang tah sungut ngucap nawaitu somogodin anada lah mun bahasa urang nama niat kaula puasa isu dina bulan Ramadan ngalaksanakeun fardu bulan Ramadan dina taun ieu nah eta di jero hate urang kudu digambarkeun puasa teh oh teu dahar teu nginum teu jiba tah eta puasa ngaranna tet saliwat kita keur ngomong doang ieu asal urang nyaritakeun puasa oh berarti teu dahar teu nginum teu jiba eta ngaranna puasa tah hadirkeun di jero hate eta bentukna puasa mah kos kitu tuh kan jadi kabayang puasa eta mah ngaji urang praktekna mah teu geus kabayang ieu saya mah teu dahar teu saya teu ngarokok puasanya urang nyaho kan si suguhan ngopi teh kopi-kopi gitu puasa emang urang nyaho tah berarti teu ngopi teh puasa ngopi maksudna ai dahar mah terus puasa ngopi urang teh keban bahasa puasa teh geus nyaho teu dahar sia teu keur puasanya nyaho atuh komo urang lamun niati penting sangkilang tiberang bae ka urang ka babaturan urang saya mah teu dahar teh puasa emang nyaho urang berarti puasa ketika urang niat ye ngabandingkeun jangna ngaistihdorkeun nawaitu somagodin anda deber kabayang teh puasa teh nu tadi teh teu dahar teu nginum teu jima eta teh kudu dihadirkeun puasa teh jelema kuari dahar ditanya sedahar maksudnya dahar dan isuk deuk puasa jadi tak geus si lulupatan mana nginum bisa kaburu subuh emang naon puasa aing isuk jadi tas sakitu geus sakitu teh berarti nginum jang isukan puasa kos kitu mah geus jadi eta hi saya kudu lulupatan mah bisa kaburu subuh aing nginum heula nek naon emang puasa lah aing isuk nginum eta kos kitu geus jadi sia tadi isa dahar aju ieu kuari jam 12 dahar deui aja tadi jam 3 sia dahar deui aing abeh ulah ieu isukan abeh ulah lapar isukan abeh ulah lapar maksudna pokona mah aing mah isukan abeh ulah lapar kos kitu teh tah tapi nya ngabayangkeun ulah lapar teh kan di bulan Ramadan isuk abeh ulah lapar aing dah tah ngabayangkeun di jero hate teh eta di jero hate puasa jadi babari niat mah sebenarnya mah babari sia tadi dahar ini 15 dahar jam 3 dahar deui maksud saya dahar mah abeh isukan ulah lapar lah di jero hate teh ngabayangkeun saya puasa jadi jiya teh ngaji mah babari ja tapi lamun bayangan kieu mah sia tadi bangun gaji dahar jam 12 dahar ke jam 3 ulah lapar aing di jero hate sebab aing deuk mau narik kontainer ka ditu teu lain deui kan tah mantap dibanding-banding ge ku urang tah atuh teh teu jadi coba puasana sebab niatna ge nyupiran
beda kan bahasa mah akur bae kadang ke urang nama tapi jero hate beda-beda Den saya tadi dahar 12 dahar deh jam 3 dahar deh maksudnya saya ada 3 kan dahar abah isukan ulah lapar geus geus sakitu beta urang ngadenge mah tapi di jero hate jana sa abah ulah lapar isuk deuk puasa jadi jaed tah wari ki Umar bersih dahar 3 kali lah maksudnya naon sih abah isuk ulah lapar tapi di jero hatena deuk ka Surabaya nari kontainer berarti kan lain puasa tamata terjadi tuh kos gitu mah dia kembali ke urang deui ka urang ka jelema masing-masing kadengena ku urang mah akur bae si itu abeh ulah lapar nu deuk puasa si ieu abeh ulah lapar deuk nari ka mobil kadengena mah akur bae horeng di jero hatena mah beda-beda ongkos kuari sir ka mana ngaji Cilongok oh ya sia ngaji Cilongok sia ngaji Cilongok jero hatena kan beda-beda sia ngaji bener sama ngaji iya balanja sia udah janji aing tah geus aya tah WA juri jeung juri berarti sama kan beda-beda kan tuh hadir lah akur tapi juri gue juri bae beda dan mantap nilai di akhirat dia beda-beda kuari mah kadengena akur bae kuari mah akur bae ka mana ngaji Cilongok sia ngaji Cilongok ya ngaji Cilongok orang jerona beda-beda sia aing mah ngaji beneran ngaji sanajan nundutan-nundutan ge beneran tapi sia teh ngaji sia bener ngaji emang mal balanja di mana aing gablek duit kan teu oh geus kaharti geus atuh geus gitu jadi sia mun boga duit babalaja tuh lain balanja dagang oh ngaluhuran sia mah tuh tah sia ngaji bener kali balanja lah menghadapi Ramadan geus tah 2 saya ngaji maksudnya ngaji naon baca tak usiata nanti kita ketemuan di Majelis Alim Al Istiqlaliyah udah pakai nengan jodoh majelis aing tolol aduh pos jodoh buru kan ya dikutuk sih aku malaikat tuh kan nomor kahiji niat anu wajar sakumaha tadi di luhur beuteung pamajikan jadi bae keur salat Allahu Akbar isya makmum deui pas panjang imamna suratna Bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaq ana anu teu ngarti kana makna mah pan ka deuk kumaha ngartikeun anak urang makmum mah teu kaharti maknana teu ka mana jalamun lain ngayal asal geus kikiran beres salat geus teu beres berarti imam-imamnya nanya pan ari urang kaharti bahkan maknana Bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an nahwa direnungkan Gur terus makna nanti kan karena oh kadang-kadang orang sedih kadang-kadang sedih cerik kan cerik ngadengin kan orang cerik kadangnya gue sih cerik sih aing ge milu cerik ini udah gigir ge milu cerik aing geus beres assalamualaikum salaman ya tadi cerik sia aing yang cerik kanan aing mah ayat ente aing mah yang cerikeun siapa milu milu cerik ya besi sorangan bae aing mah milu ka sia cerik tah bawa sejarah nu ka Kangjeng Nabi teh ya Kangjeng Nabi kan ai hidmah mas hidmat jeung syahdu hayang cerik kan beuh Kangjeng nu sakitu agung luhungna datang ka berderet la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah anu moal sampurna iman seseorang tanpa dibarengan ku Muhammadur Rasulullah endeu kumaha teu agungna Gusti Rasul teh langit bumi teh menang nyokot ti nur Gusti sadayana nu aya ieu teh ti nur Gusti agung amat abdi nu sakieu hinana tapi bisa ziarah ka tuan Kang Kangjeng isi urang teh isin semu haru sedih kan di sisieun urang aya nu cerik deui baca cerik
Aku dulu suku aing. Mereka cek Arab sial. Sugan tes aduh cek Arab goblok teh mah. Atuh gede aja na cerikna. Tak eta kan lain deui motif cerik teh nu ieu mah sahdu, nu ieu mah kos kitu dah. Jadi cerik teh macam-macam. Cerik teh macam-macam. Orang neuleuh pamajikan, cerik bunga ka panggih jeung salaki kan. Nah, kabar itu cerik deui ka panggih jeung salaki. Si cerik deui naon ieu budak teh? Cerik deui. Oh, horenganan nyaritakeun bahwa soal anak lain deui. Cerik deui. Cerik nu pertama makan indah ka panggih jeung salaki bunga. Cerik nu kadua nyaritakeun tentang anak. Cerik kuat sih cerik kunaon? Itu dibere-bere duit kunaon. Cerik nu katilu mah kan eta mah material ngaranna. Aing bener tadi udah ngomong material, atuh kan itu semen teman tuh. Dah so nyahos ya. Aduh pinteran aing yang sekolah zaman teu. Tuh. Ya, teh ye. Keur salat. Bari ngadegeun sabihisa kebal ya sakena. Ingat malam can niat di jero kolbu niat teh geus jadi keur salat. Asa ulah ngomong batal. Bari ngadegeun sabihisa bikal ala dah aing niatkeun nawa itu sama godina nadai fardisai. Batal di jero kolbu teh. Jadi itu kosan ngimam dah. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum. Makmum kesel geus dikira eureuna. Wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum. Cak makmum lakum dinukum waliyadin. Cak makmum eta Allahu akbar. Atuh kunaon ngomong eta. Cicing we goblok pendi atuh sia. Batal sia tah. Atuh ulah ngomong eta geus we langsung takbir atawa baca Quran. Malah makmum nu blon. Nah. Naon kitu ngaranna? Ieu ge niat sarua lamun dicelat teh tapi lamun dikedalkeun batal. Lalaunan bae cenah kiai. Lalaun mah banteu batal meureun. Lalaun teh besoran aya kan saya. Itu batal bae. Ih, eta mah kos hitut gede jeung hitut teh kate hitut-hitut keneh. Ulah kieu, sia salat. Heeh. Penceuna sia teh dihitut leutik ieu eta leutik teh. Abong teu kadenge kuceuli teh meureun bajar teu batal goblok. Atuh hitut-hitut keneh batal. Sugan teh teu kadenge mah teu ngaji mentak teh. Tah cagajan-cagajana meureun tut nah batal. Lamun Masya Allah. Nomor kahiji niat unggal petip. Kangjeng Nabi malam yubaitu syama qoblal fajri fala syamalah. Jelema anu henteu ngendongkeun puasa teu ngendongkeun niat malam yubaitu syam qoblal fajri fala syamalah. Teu kaasup puasa jelema nu teu niat memeh fajar fala syamalahu sahihun. Sah puasa kudu niat. Tengetkeun sing hade nu antak di urang mah di Banten ye, di Banten. Meureun dididik ku Sunan ku Maulana Hasanuddin baheula, dilanjut ku Maulana Yusuf, terus ka belah dieuna ku para guru-guru urang asal mantes taraweh niat bae. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di urang mah ka Tangerang terus Serang gelang kabeh nawaitu sama godin anadai fardhi syahr ramadhani hadis sanatillahi taala kabeh di urang mah. Garut mah kan teu Garut, Bandung Utara ya. Saware-saware di urang mah serempak kabeh. Nu ngaran-ngaran taraweh mah di urang mah niat bae kan. Jeung bake wiridan eta dibaca bae di urang mah tah mantap asana ti heulaan urang Tangerang ka sorgana jeung urang mamana mah.
amin amin sia hayang dibaraca urang eta subhana malikil kudus di urang eta masyaallah eta wiridan tahunan teh subhana malikil kudus subhana malikil maujud subhana kabeh tadi urang masyaallah indah ke setahun sekali kan pohon teh si tanah teh yang nilaian teh bisi poho ka mana subhana malikil kudus subhana maujud subhana malikil maujud subhana jatilok aya lain bulan Ramadan mah ya bulan Ramadan doa kamilin di urang mah kabeh ya Sukabumi mah teh kula di Sukabumi mah teh ya teh masyarakat teh biasa kebenaran di dinya mah di Bandung teu kebenaran teu Garut teh teu masing-masing taraya di berjamaahkeun tara di urang mah masyaallah niat di berjamaah subhana malikul kudus sebarang di urang ya Allah cilok aya nu kaluar lamun lain anu head mah lalaki ge head pan kuari mah eta hebat di urang teh dididik ti baheula seperti eta datang ka ayeuna urang kula lagi muji ka didikan wali baheula hebat amat cek kula ieu wali-wali Allah baheula ngadidik masyarakat datang ka serempak kabeh jadi lamun di perumahan bae lamun henteu anu maca subhana malikul kudus berarti Muhammadiyah tah teu geus diomong kitu sebab di urang mah karar itu kabeh subhana malikul kudus bari mambala mah mantas ieu teh mantas tarawehna eta sok maca kutub robani teh apaan kutub robani wae teh itu ibni ali wal fatimah Allah eta kunaon eta di urang mah tah masyarakat tah eta tah kutub robani wal arif sama tah karir teh Ibnu Ali wal Fatimah teh tah eta teh di urang mah terus Tangerang Serang gitu coba ka ditu bade sasalaman ngan ubara heula mah sorana baragus kadadengekeun aya di dalam kuari ya Allah ya Rabbi haju hayang kaluar bae urang ge barang haji pengen dimaca teh hayang ngadengeng tak kuari teu bartaheun sora baheula mah urang ngadenge kolot teh ngelik sorana eta geuna nya masyaallah Imam Hasan Sumal Husain eta kadadenge teh kolot-kolot mah Hasan Sumal Husain Ibnu Ali teu kaharti-hartina mah ngan kitu bae pokona lah sok kadadenge urang keur leutik teh terus di masjid itu kitu masjid itu kitu ya Allah ya coba dibaca saja henteu di urang teh eta kaleungit ge hese kaleungit leungit-leungit paeh bae ngan barang kuari barang eueun suara nu bagus enggesan ya nu kos kara itu kos guludug suarana tuh anu dek ngadengekeun atuh kos itu nah ieu niat di urang mah ba'da salat beres langsung niat pokoknya keur diuk keur nangtung keur lumpang keur ngedeng keur jima keur salat niat di jero kolbu